Wilujeng sonten patepang sareng Kang Bule di video ayeuna. Kang Bule rencanana teh pada ngadamel teh rujak dewegan atau selami, soalnya Kang Bule tacan nganon istilahna ngamam dewegan tuh yang seukur sekieu salit dewegan. Tadi dewegan lagi mesen dari namanya yang tos langka dewegana. Nah itu tos kenging digulaan yuk, digulaan tinggal naonan ya dek pake iya nanti sirup jeung roti sugan ngeunah terus menang ngagulaan gula bodas, tinggal orang pakai sirup jeung roti terus pakai cai geus sakitu. Iya roti. Oh iya. Ya, sepuasa. Orang pakai rotinya. Sebarang itu barang kene untuk jam 4. Cukuplah rujak ala Kang Bule. Set cayan sing pinu yes kurang sebelum saya teh budak teh puasa hanya berang dahar itu gagal pas saya kan orang pakai di makanan teh favorit neng cerit mah puasa hah Puasa. nah, bohong cerit naon teh itu teteh ini aja pas coba orang pakai ini naon yalah segar euy ah tuh tangan gitu Naon? ini rujak susu na neng di mana oh tuhnya kesekotang poho Naon tengeunah dikitu-kitu. cicing ya ala Chef Bule. Iya mah juga. Bae mah tiis teh ayeuna. Udah kopo. Nangan gitu loba. Teuing tuh. Yang ngaranna naon? Ieu ngaranna sekotang. Naon? Keur naon nih? Tanya. Asal. Itu nanya. Saha? Di warung. Ayam roti. Di warung. Jik, Mas ya.
Meser. Iya. Tuh, pasian si teteh. Kita sambung tak. Bisa. Wah, bener. Kurang rapi. Keparuasa budak teh. Nanya puasa barang mam. Bohong tingonan. Ucrit teh. Aramang. Terakhir ke susu. Hehehe. Puasa. Hayang dak ke puasa ieu mah. Ke anu puasa dak. Yuk, Masuk. lain. Kata. Saos. Saos ya. Itu saos. Hayang saos ya. Kita aduk dan kita taruh lagi di kulkas. Wow, versi saya ini bos. Tambah lagi airnya. Oke, itu sekian. Inilah rujak buatan saya. Jangan lupa buat like, subscribe. Tilalap di etana senokna tilalap.